pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya. Sadarkah dirimu, diriku terluka saat kau sebut namanya. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. 5 tahun baheula Kabayan jeung Iteung menang pagawean anu resikona kudu misahkeun manehna duaan. Saacan eta manehna duaan ngikrarkeun janji satia. Geus 5 tahun teh Kabayan mah balik ka kampung, tapina Iteung mah henteu. Kunaon nya? Kieu caritana. Nyokap. Ini Kabayan mau TV khusus keur nyokap. Naon ari maneh Kabayan ambu disebut make up? Yeuh asal maneh nyaho nya Kabayan, ambu mah tiba heula ge tara make upan. Da ambu mah tiba heula ge geus geulis, kaum nu panggeulisna sakampung. Si ambu mah da mahiwal wae. Lain make up ambu, nyokap. Hartina teh emak. Ini kitu-kitu ge teu apal ah. Ah atuh maneh mah Kabayan, di kampung siga kieu mah mana nyaho bahasa nu kararitu. Geus lah maneh mah istirahat Kabayan. Buru hurungkeun TV, ambu rek nonton Darso. Si ambu mah ari Kabayan mau nu dipikar sepuh ambu, ngabageran ke Kabayan. Geus Kabayan teu ka Nyi Iteung heula. Nyi Iteung. Yeuh Nyi Iteung mah can balik di Jakarta nage. Manya ambu Nyi Iteung can balik? Asli, ambu mah tara ngabohong. Juga samperkeun ka imahna, tuluy tingali ayah henteu. Atuh hari kitu mah Kabayan deuk istirahat heula capek. Peutingna sobat Kabayan nyaeta si Cenang jeung si Nanang datang ka imah si Kabayan nu alesanana hayang tepang jeung si Kabayan. Padahal mah kusabab si Kabayan boga TV anyar, jadi we maranehanana bisa nonton TV gratis di imah si Kabayan. Kabayan. Sabar. Kabayan aya. Aya sok lebet. Asik. Kabayan ya. Kemana wae ieu? Di mana? Gaya lah Kabayan. Enak mah jadi juragan. Buka TV gede. Ayo tuh orang aja TV. Maneh mah urang ge nyaho niatan maneh duaan ka dieu mah. Deuk nonton TV nya. Kabayan mah apa wae niat arurang ka dieu teh bade nonton TV. Da geus kapanggih atuh. Yuk nonton TV Bang. Kabayan. Nah, eta teh asa siga Nyi Iteung nya. Mana? Oh nya eta si Iteung. Bedanya asa beuki geulis Mana? Eta na TV tah. Oh heueuh Nyi Iteung eta mah. Nah, ngaranna jadi Sahlacin. Atuh Kabayan mah nya we lamun geus jadi artis ngaranna Iteung. Asa teu keren. Bener tah Kabayan. Si Nyi Iteung teh tos ganti ngaran meureun. Heueuh nya. Kumaha nya carana meh urang bisa nyusul Nyi Iteung? Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bisa nyusul si Iteung ka Jakarta. Pas tiluanana keur malikir, aya hiji iklan di TV nu sakirana bisa nulungan maranehanana. Iklan naon nya? Hayu urang tinggal. Wah kebenaran pisan. Aya audisi jadi boy band. Cenang Nanang. Ayo orang ke Jakarta Orang nyusul Nyi Iteung. Asik jadi artis euy. Maneh mah demi dulu ngasobat mah kuring setuju. Ayo yuk.
Isukna si Kabayan cenang jeung si Nanang teh pamit ka Jakarta. Geus nepi di Jakarta, tiluanana eta teh langsung ngadatangan tempat audisi boyband. Ambu geus teu sabar rek ningali budakna tampil di TV, bari diuk di hareupeun TV. Waduh, mananya si Kabayan teh? Ongkos cenah rek audisi, tapi can aya wae. Tah, aya geuning si Kabayana. Tok perkenalkeun heula saha aranjeun. Tepangkeun Mas Tabi David. Mas Abdi Kevin, Mas Abdi Cecep. Maneh mah orang-orang jeung Sinanang geus alus, David jeung Kevin. Nah, maneh Cecep pamain dasar maneh mah. Itu udah kuring teh lieur, nu aya dina otak kuring teh ngan ngaran Cecep Hungkul. Nya baelah we. Da nu penting mah urang milu audisi. Tak bener si Nanang teh. Heuh lah balik teh. Pas Kabayan cenang jeung si Nanang rek nampilkeun bakatna, sora Kabayan ujuk-ujuk serak. Ambu teh langsung mere jahe ka si Kabayan. Si komentator bingungeun. Anjeun sadaya oge pasti bingung. Hayu urang tinggal adeganana. Naon kamu? Ieu mangga jahe na enggal. Oh, siap kamu? Buruk dah ya kan bisa komentator ngamu. Tuh pan bener cenang ge. Buru arek nampilkeun moal hararek sakitu oge. Arek ieu arek. Sanggeus audisi narengse, komentator nantukeun saha pemenangna. Teu disangka-sangka si Kabayan cenang jeung si Nanang teh jadi nu meunang, jadi boyband terkenal nu ngaranna boyband Hots. Kabayan akhirna patepang jeung si Syahlacin dina hiji acara. Tepangkeun nami abdi reporter Asep Bedog. Di dieu abdi tos di lokasi pencarian boyband. Tah. Di samping abdi atau saya artis nu kasohor tiasa temangkeun namina. Nami abi Syahlacin. Kunaon namina Syahlacin? Kusabab saya alay cin. Kumaha tanggapan anjeun ka boyband Hots anu pendatang anu tiasa naik daun? OMG menurut abi mahnya abi itu aya tandinganana. Anjeun yakin? Yakinlah 100%. Pas si Iteung keur diwawancara, ujuk-ujuk si Kabayan datang ka si Iteung. Tapi si Iteung na teu ngaku ka si Kabayan. Kunaon? Iteung, Kang Kabayan mah terang, Iteung bade ngegentos acuk non wae, ieu mah Iteung nya nu di kampung. Ih mani sok kenal atuh ieu kampungan pisan. Ari iteung meni sombong ka bogo sorangan ge kuat ka poho Iteung. Ih geus lah tong obah ngomong. Syahlacin teh artis anu kasohor manya we boga ka bogo siga saha eta Kabayan. Geus lah Syahlacin mah bade ka ditu heula. Pas dina acara eta, Iteung papanggih jeung si Ayanti. Tuluy maranehna duaan teh paadu omong kusabab si Iteung datangna telat. Ham, aya keberangan yeuh. Nya urang telat kunaon gitu. Ongkohna artis terkenal, tapi geningan keberangan cangor maneh mah. Yeuh, dangukeun. Urang kaberangan teh lain pamalesan. Tapi kusabab tadi teh aya acara tinu lain you know.
Nyanya opti lah. Isukanana boyband hot teh keur latihan jeung koreograferna. Tapi si Kabayan teh teu bener wae latihana kusabab mikiran si Iteung. Jabaning koreograferna teh super galak. 1, 2, 3 mulai. David, ari maneh kunaon ta tadi teu bener wae latihan teh? Ampura bu korek lah. Geus lah. Sok mulai deui latihanna. Buru. Pas geus rengse latihan, si Kabayan papanggih jeung si Ayanti. Di dekatmu hatiku bergetar-getar, saat menatapmu jantungku berdetak kencang. Aku terdiam, tersipu malu, salah tingkah aku jadinya. Inikah yang namanya jatuh cinta, berjuta rasanya di dalam dada berbunga-bunga. David di mana? Di tempat latihan di itu tuh. Aduh, mendadak biar wae ditanya teh. Ari keur nyusun lagi si Nanang mau ditanya. Nyanya tuh dasar wakene. Ai anangka ka mana Ayanti? Tos teh jeung eta yang nama tos putus, nama jomblo. Asik. Aya kesempatan atuh jeung kuring. Teu heureuy kita he. Nah, ayo orang balik. Kapri tadi latihan wae turun-turun. Iya. Ieu teh balik we. Di payung Ayantinya. Tisaprak Ayanti panggih wae jeung si Kabayan. Ayanti teh langsung bogoh ka si Kabayan. Tuluy Ayanti teh ngadeketan wae si Kabayan. Syahlacin teh cemburu. Kumaha tah lanjutan ceritana? Hayu urang tonton. Ayanti David. Udah sanaon? Abi reporter krisis, reporter ripuh sareng eksis. Dengar-dengar teh Ayanti sareng David teh nuju caket. Anteu abis sareng Ayanti mah ngan rencan cak tungkul terlebih da. Bener. David sareng Ayanti teh cuma rencana unggul. Syahlacin pipileun wae cenah. Salah maneh betul narima ti baheula si David. Tos tong ribut kieu. Kurang teh geus balik. Juga Ayanti antasan na motor. Sanggeus si Kabayan indit, Ayanti megat Iteung tuluy ngabisikeun hiji hal. Syahlacin. Ih, tong narik-narik leungeun Syahlacin atuh. Ih mending jiga sesuatu wae. Ayeuna si David keur geus di leungeun kuring. Mana si David mana? Maneh mah teu ngarti paribahasa. Maksudna teh si David teh geus jeung urang. Sepa urang geus teu boga di ka maneh. Ih, tong sonya jadi jalma teh. Salami-lamina David mah bogoh ka abi. Tos da abi mah kan artis terkenalnya. Kedah aya acara deui. Anggeus kajadian eta teh, Kabayan langsung nelpon Syahlacin. Dina telepon teh, Kabayan ngomel-ngomel ka si Syahlacin. Halo? Aya naon Kabayan? Tumben nelpon? Ari maneh teh kunaon ngomel-ngomel ka si Ayanti wae cemburunya. Astagfirullahnya meni GR pisan. Keur naon urang cemburu ka maneh? Ka si Ayanti, pan urang jeung si Ayanti teh geulisan urang. Meni sebel judes pisan. Sanggeus Kabayan nutup telepona, Syahlacin teh nyadar lamun manehanana teh masih bogoh ka si Kabayan. Tuluy isukanana, Syahlacin boga inisiatif nyamperkeun Kabayan sabari rek menta hampura. Punten Kabayan. Naon? Nya, urang teh rek minta maaf ka Kabayan. Nya ya, urang teh jujur. Urang teh masih bogoh ka Kabayan teh. Serius eta teh? Nya, mung abi teh izin ku infotainment. Jantan abi teh teu ngaku. Tah. Ieu kakaran nu
itu nu kabayan kenal terus nyeretna itu kumaha sih Ya, itu pada mutuskeun ngiring kakang kabayan ke kampung. oh nyatu hari gitu mah kabi aja pada ke kampung bari ngiring Mau ngiring we. Oh jantung hatiku, ku letakkan di jantung hati. Isukna itu ngilu mulang ka desa Tepuguh jeung si Kabayan. Kabayan Iteng jeung sobat-sobatna mutuskeun ninggalkeun dunia hiburan. Akhirna mah kahirupan di desa balik deui siga baheula. Iteng jeung si Kabayan hirup bahagia. Ribu-ribu macam cara menyentuh pesonanya yang ada. Dia tersenyum oh sungguh manja ketika ku sapa dirinya. Sungguh aku tak kuasa menahan semua rasa yang ada. Jika ku tak bisa, ku tak mampu untuk bersamanya. Pasti akan mati-mati aku sungguh mati bila tak ada cinta di hatiku. Biarkanlah diriku untuk terus bersamamu. Cinta, cinta, cinta itu indah bila kau rasakan dengan sepenuh hati. Izinkanlah aku untuk tetap mencintamu. Mati-mati aku sungguh mati bila tak ada cinta di hatiku. Mati-mati aku sungguh mati bila tak ada cinta di hatiku. Biarkanlah diri